Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tea geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh nuhun cedo. Dina waktos ieu sim kuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian ka-30 karya Kang Rompis. Kumaha salajengna ilah lakon Riri Wadarsih teh giningannya ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap sakali dinya nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahiburnya kepala wargi sadayana kaum ibu-ibu bapak-bapak nanya di tempat pada melanana di pasar di pabrik di kantornya di perjalanan pokoknya mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di Pangumbadaan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Oke wilujeng sahurnya enak tabu setengah 3 subuh ya medar dongeng teh. Ka pala wargi di mana wae ayananya nu manco dina ieu room dongeng Sunda. Oge ulah hilap di like di komennya, komen dina alur carita. Kumaha teh kitu nya pendapat-pendapat pala wargi sadayana oge saran kritikna sareng ulah hilap di share. Sareng kumargi sim kuring mah ngadongengna sanes dina radio nu tangtos aya sponsor aya iklan aya gaji nya. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring nya. Supados tiasa ngapresiasi ka pengarangna ya, Kakang Rompis tah upami hoyong nyawer tiasa kana nomor dana eta aya nomor rekening sabaraha we saiklasna nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-30 nya. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kamari teh hanca neme dugikeun ka Enden Ruminten nya nepangan guru nama ya pala wargi. Haturan aki abdi pun ruminten. Temal Enden Ruminten bari gasik munjungan ka Aki Muhdi dituturkeun ku Nyi Enai. Ari Aki Muhdi teu lemek ngan panuna tepetot nyidikeun ka Enden Ruminten kawas anu hayang leuwih sidik. Pok bae Enden Ruminten nyarita deui. Hapunten aki abdi ka dieu teh teu ngabantuna naon mung ieu bae nyanak longah sareng jibe. Nyi Enai hideng nunda kadaharan dihareupeun Aki Muhdi jeung Mahya. Hatur nuhun Den, kadang pipisan ku Aki. Walon Aki Muhdi teu boleh nyidikeun ka Enden Ruminten.
Punten Ki, si Nden nu minten teh putrana Nden Santika anu jeneng bupati di Pananjungan Manawi. Ceuk mah ya ngajentrekeun ka Aki Muhdi. Uluh haturan Den, hatur nuhun tos keur sarurumpaheun sumping ka saung butut. Daun atunya, Aki mbah teu gaduna naon kangge ngangkeun kata tamu. Ulah kirang-kirang ngahapunten ka Aki Den. Pokna Aki Muhdi bari rengkuh. Tesawios Aki, kadieu sote hoyong penak sareng Aki, sareng upami tiasa mah abdi hoyong diwaris ilmu asihan ku Aki. Rumaos abdi mah kebluk Aki, ku ririwa oge abdi mah kawon. Walon Den ruminten bari ngagikik seuri. Beungeut mah ya bareubeu asa kasindiran ku Den ruminten. Aya ku oce si Den mah nya, sok emut kamurang kali Aki, sami ocesna sareng si Den. Aki mah paralun teuing teu gaduh ilmu nu kararitu. Nu gaduh mah ieu nu ngarang dongengna, tah suhunkeun ta ka Mang Rompis. Jago ilmu peletna eta mah. Asihan nu sae mah taya deui lintang ti someah we ka sasaha. Kita Aki teh emut gaduh hiji ilmu kanggo ngawurejit mana, namun syaratna kalintang abotna ieu teh Den. Ceuk Aki Muhdi dinesna keranan. Leres eta teh Aki, cik naon cenah Aki syaratna? Teu sawios abot oge ku abdi mah moal burung kataekan. Ceuk Den ruminten panasaran. Ari syaratna teh tiasa kasebat entening bangga ieu teh. Nyaeta salami sataun kedah nuang tutut. Ulah kalangkung deui sok sanangos ukur sadinten eta teh Den. Teras kedah katawis nalika ngecrokan tututna teh pas monyongna. Walon Aki Muhdi ngajentrekeun. Sia, sanggeuk teuing Aki, lamun abdi moal teu monyong tah, balas ngecerokan sakadang tutut. Ceuk Den ruminten ngagikik seuri. Sakabeh anu araya di dinya sareuri ngadenge caritaan Den ruminten. Tulila di antarana Den ruminten jeung Nyi Nai teh amitan ka Aki Muhdi katut kamahya. Pok bae Aki Muhdi ngawakca. Sarujang, ke dina hiji waktu mah wayahna guru ini jeung Aki kadayeuh marluyu. Adi saguru Aki teh omat-omatan kudu mawa ilaing ka ditu. Lian ti kudubano teh ilaing oge supaya apal kana rundayan turunan muridna Ki Badraseta. Sabenerna mah aya hiji deui adi saguru Aki teh nyaeta Mad Sanusi. Ngantuing di mana dah geus lawas eta teh daya bejana. Tapi ieu mah lamun ilaingna boga waktu saharse ulah ngahagalkeun cul kana pagawean. Unyuk sumangga Ki, insyaallah aya waktos luang mah abdi bade ngabujengan ka dayeuh marluyu. Walon mah ya nyanggupan. Syukur ari kitu mah.
Urang balik hanui karena urusan ilmu anu nganci ka Ilahi. Aki teh geus boga payakinan lamun ilmu anu iku Ilahi dicangking teh nyaeta pangawasa goib anu linung. Oh, betul atuh Aki. Oke lah atuh nya. Aduh, sok sanajan Aki can bisa ngalobah kana ngaran eta ilmu, ngan sigana mah ilmu anu nganci ka Ilahi teh can sagemlungna muncak. Tapi dina hiji waktu mah ku Ilahi sorangan ge bakal kabuka tate. Kitu cek Aki Muhdi mere wewungan ka Mahya. Muhun Ki kahartos ku abdi. Abdi teh hilap ieu teh aya hiji deui perkawis anu bade didugikeun ka Aki. Ceuk Mahya bari barabat bae ngaguar deui lalakona basa keur aya di pajaratan Raden Songgara. Kabeh dicaritakeun ku Mahya tayanu kaliwat. Perkawis eta anu hilap diwartoskeun ka Aki teh abdi ge teu acan uning anu janten ka sang tukangna dugi ka arwah Raden Songgara tiasa ngulayaban. Ceuk Mahya mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan Mahya, Aki Muhdi tangka ngaranjug teu boga panyangka lamun arwah Raden Songgara teh bisa ngulayaban anu ngandung harti aya hiji pangawasa luhung anu bisa nyokot arwah Raden Songgara. Cilaka gede kaya kieu mah. Tetelo. Tetela panginten. Oh nya, tetela. Gus aya jalma anu miboga ilmu linung ngaluwihan kasakten Raden Songgara. Keke, tadi Ilahi nyebutkeun lamun pajaratan Raden Songgara geus ajur ku pangawasa Ilahi. Ilahi oge nyarita lamun cahaya beureum anu ngungkung kasosok ku Ilahi. Lamun dipikir mah ku Aki, dina awak Ilahi teh aya pangawasa anu bisa meruhkeun kana ilmu rahayuning urip. Asa buki baluweng kana sirahna Jang Mahya. Na ilmu nahaonnya Aki can bisa nyungsina ieu teh. Pokna Aki Muhdi kacida kagetna ngadenge caritaan Mahya. Leres pisan Ki, rupina mah aya jalmi anu ngagem hiji pangawasa anu linung. Namun alhamdulillah ku abdi kabujeng kabendeng. Arwah Raden Songgara tiasa katewa. Walon Mahya bari ngaluarkeun cupu emas tina saku bajuna. Barang cupu emas ditunda dina sama, atra kadeng aya sora Raden Songgara anu hahauk nyarekan ka Mahya. Kunyu, kurang lepaskeun sia diri aing, lamun sia yang salamet. Sok kurang lepaskeun diri aing kunyu. Aki Muhdi tangka ngagurubug, panuna molotot kana cupu emas, pok bae Mahya ngawakca. Songgara, kajen si adug-adugan hayang leupas. Pacaduan teuing kudu bisa ingkah. Anu jentre mah, balad si anu boga polahna ku aing bakal dicerep. Cupu emas gancang dicokot deui ku Mahya, diasupkeun deui kana saku bajuna. Astagfirullahaladzim, ku asalahu teuing pangawasa Ilahi teh sarjang. Nepi ka arwah Raden Songgara bisa katewa ku Ilahi. Ningali kieu mah Ki Badraseta geus tahangtu ngarasa bunga sabab geus aya murid turunanana anu elmuna ngaluwihan pun guru. Bunga pisan Aki teh Jang Mahya. Sok sanajan Aki teh bisa nyubadanan pancen pun guru, tapi Ilahi salaku murid Aki geus bisa nyubadanan tapak lacak Ki Badraseta. Greg ningali kieu mah temulang teuing ka Ilahi. Ceuk Aki Muhdi ngarasa reueus ningali muridna geus miboga pangarti ngaluwihan guruna nyaeta Ki Badraseta. Sadayana ge keur saning pangairan Ki. Pangeran meureunnan sarjang. Sadayana ge keur saning pangeran Ki.
tos masihan kajemaran pangwuruh ka diri abdi, namun sadaya nagepan jasa aki anu tos ngawarah ngadidik ka diri abdi. Hatur nuhun nya Ki, sok sanaos abdi tak cantiasa mulang tarima ka aki. Ceuk mah ya bari dumareda. Teu kudu nganuhunkeun ka aki, sabab aki mah darma nyareat. Palingan saurupun guru mangsa harita, lamun mah rek nurunkeun ilmu teh ulah janji nibankeun. Sabab sifat jalma mah bakal keuna ku sifat robah. Pek turunkeun ilmu anjeun nalika hate urang leah jeung ridona, sarta can kungsi dipenta deui ti samemehna. Eta cariosan pun guru teh kiwari ngabukti, ilaing salaku murid aki pan manjing kana caritaan ki badas eta. Aki moal wara incah balilihan ti dieu, satungtung ilaing Kunaon Ki? ya balelol ngadongengna lu. Aki teh moal wara incah balilihan ti dieu, satungtung ilaing can ngajak miang ka aki. Ceuk aki muhdi deui negeskeun pamadeganana. Muhun mangga Ki, tos waktos nama abdi tangtos masihan iber ka salira aki. Walon mah ya mereka cilekan ka aki muhdi. Duanana terus aluprek ngobrol nepikeun ka wanci sariak layung. Gancangna carita di imah maentat sararea keur ngarariung di pawon nying hareupan hawu anu ngadederak ruhai. Ari Mang Aso jeung para punggawa baralik heula ka pananjungan dititah ku Enden ruminten. Heuleut sawatara waktu di luar kadenge aya nu uluk salam bari keketro kana panto anu keur ngawarangkong ngadadak repeh. Sakabeh panenjona ngareret kalebah panto. Maentat gancang cengkat ngujengkang kalebah panto. Brai panto muka, atra aya hiji jirim awewe keur nangtung, maentat ukur colohok lantaran manehna teu wawuheun. Ari anu datang teh tayalian lintang ti Riri Wadarsi. Riri Wadarsi make baju menak tina buludru hideung dipapaes ku sulaman kelir emas. Kahandapna sinjang salakadomas nengah bitis kelir soklat gurat kopi tutung. Tangtungan Riri Wadarsi teh kacida geulisna badis putra pangagung anu nembe lumungsur. Bade kasaha Enden? Pokna maentat bari tagiur kasima ku tangtungan Riri Wadarsi. Hapunten Ibu, abdi pun Darsi. Maksad mah bade nepangan Kang Yaya sareng pun adi si Enden Cumentil. Walon keke si Enden Cumentil. Walon Riri Wadarsi bari gasik munjungan ka maentat. Najan pinuh kabingung, maentat gasik ngaku ka semahna dititah unggah ka imahna. Satu tasa salaman kanu araya didinya,
Riri Wadarsih diukigireun Den Ruminten. Ari Mahya telemek ukurna teu poe ka Riri Wadarsih meh teu ngiceup. Alas ya, itu budak sahanya menidolis kieu geuningan. Ceuk Den Ruminten bari nyawel kana gado Riri Wadarsih. Cicing tong cual cawel bisi cacaraman ke. Pokna Riri Wadarsih bari nyikikik seuri. Ibu, itu pun lancek si Acek Darsih. Sinden beken anu kakoncara sakandang muning teh gini. Ceuk Den Ruminten bari ngagigik. Kutan teh raka si Nen Cumentil. Nen Ruminten. Pahingan pamanten sakeuretan. Aduh, hapunten. Mak teh kaceplosan tadi atuh. Haturan Nen wilujeng tepang. Ceuk mak entat ka Cidagaleh gehna. Sami-sami ibu. Hatur nuhun tos diangken. Kang Yaya, kunaon jembe wae. Duh, palang siang tos dicabahkan ku si Nen Cumentilnya. Walon Riri Wadarsih bari ngadila ka Mahya. Rai atuh beungeut Mahya teh nyak beureum ngarasa era ku indungna. Kagebah teh nyarios teh. Palias kedah pacorok cekokan sareng si Acek mah sakitu barau jari ngau teh apanan. Mohon ibu, si Acek Darsih teh pibojun si Raden Cangkurile. Ceuk Den Ruminten tang kapoksang. Beungeut Riri Wadarsih jeung Mahya bareureum awahing ku era meureunan. Aya wae si Nen Ruminten mah nya. Moal ge keresaheun atuh Nen. Putra mah pan sakitu kaayaanana. Rupi ukur jajar pasar. Harta banda taya kagaduh. Mamah nalipak anjeun moal wantun caluta katurunan Pangagung. Ceuk mantap boga rasa rumasa asa pamohalan teuing aya anak Pangagung daekeun ka anakna. Abdi mah teu ngabohong ibu. Taroskeun bae ka jenisna. Sakitu tos masket raket. Sakitu tos masket raket badis wajib cililin teh geuningan. Ceuk Den Ruminten deui teu nolih ka Riri Wadarsih anu nyiwitan ka manehna. Duh ka atuh Nen mama moal ngiring ulu biung. Namun upami leres teh mah kitu. Mak ngiring binga. Duh moal teu ehar atuh salalemur saumpamina terangeun pun anak ngengengkeun istri anu sakieu geulisna. Mak ge ibuna raraosan teh asa ngimpen Nen. Walon mak entat jadi kaweur teu pugu. Mun seug teh mah bener, Mahya bisa menangkeun wanoja anu sakitu geulisna, geus tangtu bakal jadi ibu salelembur matak ngageunjleungkeun ka balarea. Zaman harita jarang aya kajadian turunan Pangagung menangkeun ka jalma cacah kuricakan. Teu kedah janten emutan ibu. Keun wios ari sami sukana mah abdi ge sanaos teu hoyong. Abdi ge sanes teu hoyong namun kedah ngantosan 2 tahun deui apanan. Pokna Den Ruminten ngagikik deui panonna ngadila ka Riri Wadarsih. Alah eta si Cumentil sugan teh teu ngadodoh kitu geuningan. Duh palang siang atuh nama atuh aing eueuh teh beunannya. Ceuk Riri Wadarsih bari api-api bangkenu. Den Ruminten ukur ngagikik bangun sugana kerahanan. Mak entat jeung Nyi Nai ukur pating serengeh seuri kagugu ku caritaan Den Ruminten jeung Riri Wadarsih. Naon atuh Den Darsih pilih bade tuang samumada ageng ieu teh. Ceuk mak entat bari neuteup ka Riri Wadarsih. Hatur nuhun ibu. Sanes nampik pangasih teh sate acana ka dieu teh abdi tos nedah heula. Walon Riri Wadarsih bari manggut. Sok atunya sanes mak teh hoyong ngiring ngawangkong di dieu ieu teh. Mak bade ngalempengkeun heula cangking. Pilih bade taruang mah aya pun anaknya. Ceuk mak entat deui kawas nu surti. Nuhun ibu.
Hapunten abdi tos ngariweuhkeun nya. Pokna Riri Wadarsih bari rengku. Teu sawios Enden Darsi, anguran mah bingah tos keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Mangga kumaha dikantun heula nya. Temal mah entat gasik ini tidinya. Ari Nyi Enai ngarasa era parada, inyana nuturkeun mah entat ka jero. Nuhun Acek Darsi, abdi ge bade leleson bilih ngaganggu kanu bade nyacaran reuma pan. Cek Den Duminten bari Nyi Kiki. Dasar pika sebelum cicing di dieu, ulah ka mamana Acek teh hayang ngawangkong. Lain beka guna si Kakang Yayanya. Riri Wadarsih ngagikik seuri bari ngajemelan ka Den Duminten. Aisyah, buah minengnya sok silih sebret meureunan. Aisyah, buah minengnya sok silih sebret. Pahingan si Acek Darsi sok kakarayapan kana salira abdi. Rarasaeun Kang Maya meureunan. Cek Den Duminten ngagikik teu sirikna lelenggakan. Buah ebel, puguda Acek teh bikang apeul meureunnan. Aya ge Kang Yaya nu sok ngarayap mah. Cek Riri Wadarsih sarua deui porengesna jeung Den Duminten. Mahya mah ukur ngeluk tungkul sakapeung sok milu seuri kagugu ku caritaan Den Duminten jeung Riri Wadarsih. Pamiarsa sadayana akhirna mah geuningan ieu dua awewe geulis teh alalakur. Pok bae Den Duminten ngawakca. Pilih dedepeun enjing bade wangsul di kapananjungan. Upami aya waktos mah Acek Darsi ngabujengan ka ditu nya. Ke dina hiji waktu Acek rek ngeresakeun nganjang kapananjungan. Dupi Kang Yaya iraha angkat deui ka leuweung puncak. Riri Wadarsih ngareret ka Mahya. Dinten enjing rupina mah margi pun Kang tos lawung sareng Aki Muhdi. Walon Mahya maheutkeun. Den Duminten nyarita deui. Enjing sareng bae kana kareta kuda. Piraku tingkang Mahya kedah badarat ka leuweung puncak. Muhun mangga Den. Walon Mahya ngaluyuan. Antuk nama anu tiluan teh aluprek ngobrol nepikeun kawanci indung peuting. Ngarah teu jadi matak panyuriga. Riri Wadarsih mondok didinya sarena sagebrug jeung Den Duminten. Dina wanci janari leutik, Riri Wadarsih ngorejat hudang kawas manggih kareuwas. Puguh bae Den Duminten anu keur ti berasare teh asa kagareuwahkeun. Aya naon Acek? Pokna Den Duminten ngarasa kaget. Kedaguan sakedeung Ki Adi. Aya balad Acek si Jamrong datang ka dieu. Temal Riri Wadarsih jirina geus ngaleungit ti dinya. Telila Riri Wadarsih geus aya deui di kamarna Den Duminten. Cilaka Ki Adi. Aya sabubuhan jalma nu ngabandang ka sakabeh pagawe nu araya di leuweung puncak. Anu salamet teh iwal ti Kang Kaja. Bubuhan inyana mah disumputkeun ku si Jamrong. Walon Riri Wadarsih ngajentrekeun ka Den Duminten. Baru samangkelukna anu tos kumawantun Acek. Inggal gugahkeun Kang Mahya. Bila aya kejantanan anu teu dipiharep ku urang, sok enggalkeun gugahkeun Kang Mahya. Pokna Den Duminten jadi milu geumpeur. Moal naon kitu? Acek asup ka kamar Kang Mahya. Cek Riri Wadarsih atra beungeutna bareubeu. Hor, nakadu naroskeun ka abdi. Eta Acek
Moal naon kitu sareng Kang Mahya. Kada bilih janten naon kena panan. Cek nen ruminten bari ngicepan ka Riri Wadarsi. Nyaho teuing acek mah teu apal urusan naon. Pan acek mah masih keneh polos. Acek rek ka kamar Kang Mahya heula atunya. Bisi anu digarawi kaburu ditanasa ku para begal. Jirim Riri Wadarsi ngaleungit ti dinya. Basa geus aya di kamar Mahya, Riri Wadarsi ngaguyah-guyah awak Mahya. Mahya ngulisik nyaring, panuna rurat reret bangun lulungu kene, barang ret ka Riri Wadarsi, Mahya langsung cengkat kawas rek ngarangkul ka Riri Wadarsi. Naon anak dia akang geus imsak ieu teh. Bisi batal engke ulah tungkap tangkep. Pamiarsa sadayana waktosna geningan parantos teu nyekapan deui nya kanggo ieu lalakon saninten emas bagian anu ka-30. Insyaallah mungkin urang lajengkeun nya dina episode anu salajengna. Hapunten ieu Nyimas Talaga Uning kamari teh aya kesalahan teknisnya anu tos direkam dina episode ka-8 kahapus gitu. Rasungi kusim kuring bade di pedardi teh aliran menilami aliran adanya adugikeun ka sim kuring teh gugah tabu duaan gitu janten teu kabujeng ngarekam kanggo Nyimas Talaga Uning janten nu tiasa di pedar teh dua dongeng pangitannya nyata Dewi Sekartaji episode 30 sareng Nyimas deh sareng saninten Mas episode ka 30 oge saminya. Aduh luar biasa ieu lalakon teh beuki rame we gitu. Alhamdulillahnya mudah-mudahan tiasa ngahibur oge sing tiasa kapenak hikmah dina satiap lalakon dina satiap caritanya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Oge urang duakeun Kang Rompisna nya sing disehatkeun sing dijembarkeun rizkina supados lancar dina medar ieu carita dongeng teh nya anu luar biasa kusim kuring oge ku palawargi sadayana kacida naon teh nya diantos gitu dina setiap episode nu salajengna teh kitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.